Alah, anjir. Ayeuna kelulusan teh euy. Aduh, euy bro dibuka heula ieu mah. Kana email keun cenah. Mana nya? Nah, iya euy. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lulus tanya. Duh, euy. Tegang kieu euy. Yes. Yes. Lulus. Wing lulus Ma. Wing iya di. Lulus. Tinggal wing lulus. Yes. Itu baca lulus teh. Lulus naon jang? Pamacakeun mah apa? Beres sekolah, akhirnya teh wing teh geus lulus, geus dibagi kayak diberi ijazah. Enggak sih. Beres sekolahna. Alhamdulillah ya Allah, kayak wing jadi urang sukses. Amin. Ujang jadi jelema suksesnya. Jadi sukses amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ujang Tah itu teh selamat anak lulus gitu atuh bahasana teh. Gusti. Tapi mabak jang. Keun wae Ujang. Udah tinggal lulus. Aduh, Ujang kunaon aja nih Ujang. Tinggal lulus Ujang. Kuy enggak tinggal. Pembidik sukses. Tahun depan Ujang sukses jadi bos. Alhamdulillah amin. Yes. Usaha ya. Udah. Siapa nges? Ya. Usaha naon? Tuh, guguling. Oh, si anjing ibu aing. Nah, ini jadi sare di dieu, kudu ada di dinya. Ditipu aing. Aing katipu nah kudu sare di dinya. Naon atuh ieu kan nyubuh-nyubuh kieu? Nyubuh jam 12 ya teh. Di mana? Gini poe keneh. Gusti sampe hopre tinggal luar. Tong ngapula ringan-ringan segera hudang, angguran mah geura gawe. Panen ka sawah ya. Pan iki rek digawe da gawe naon atuh mah da lieur atuh lah. Kaneh wae. Pan iki urang teh keur neangan gawe nya hese can meunang-meunang. Buru. Loba pisan gawe, hudang mandi. Cingkel digawe. Aduh, aing mah ampun buka irung teh. Kadang gandeng we ngapoe. Tah gawe. Padahal keur kieu mah rek digawe ngalamar kumaha? Mun digawe ge di PHK, rek ngalamar ka mana? Salieur tapi da aing mah jaba boga kabogoh teh duit pisan dia rek mere duitna kumaha pan heueuh pemasukan. Maknya rek menteh wae ka kolot kuring teh. Pokoknya mah isuk wing kudu digawe, kudu boga duit, kudu beunghar tereh-tereh. Tapi gawe naonnya? Pira aku munjung mah, pana teh ulah. Kumangke weh, pokoknya mah ayeuna rek usaha heula, rek ikhtiar neangan gawe. Lapar neangan arah. Lapar euy. Wah, mantap ya. Masih gana geus masak euy. Anjir. Naon ieu euy? Age ieu. Masa we gading pilok dia solder. Dia lagi make timah. Make isolasi. Aing mah isi mah teu masak sih kana. Meureun teu bogaan dengan sangu, teu bogaan beas. Bener ieu mah isuk kudu digawe pokona. Geus lah. Jam balapar. Aduh, aing mah dahar teu jadi bieu teh. Teu laparna we. Geus lah ieu mah. Urang neangan ieu neangan loker. Bari neangan kreasi. Sugana we atuh aya loker atau ingin buka usaha. Yang hiburan di YouTube. Nah, naon ieu Ini trending.
Motivasi remaja. Nah, euy. Hari ini kita akan membacakan motivasi buat para remaja, khususnya remaja-remaja yang ada di Indonesia. Kita itu merdeka tahun 45 itu. Pokoknya kita harus menjadi remaja yang berbakti kepada orang tua. Dan semuanya itu Indonesianya. Begitu ya. Ya, pokoknya itu. Benar. Kita sebagai warga negara yang baik harus tumut karena ajaran kolot dan berbakti kepada orang tua. Ya, cukup sekian motivasi dari saya, Ruth Sitompul. Nah, itu saja. Jika ada ingin sukses, sukseslah dengan bahwasanya kita itu nyanya-nyanya. Ya, selesai. Geus lah pokoknya mah disemet aya nama kudu ditanamkan dalam hati. Pokoknya mah isuk kudu sukses, pokoknya mah. Titik, kudu sukses. Kudu sukses. Kudu sukses. Kudu sukses. Halus. Ya, kayak kan gudang ya. Gudang seteh. Mak. Ijeng raya. Geus ada semua sah. Astagfirullahaladzim. Aduh, Sorry ya. Iya, mama nges baranting nges kesa ngoprot nges ka sawah ieu teh jam 2 beurang. Maknya aya mah subuh-subuh kudu ka sawah. Lain subuh sudah tinggal di tengah poe rengan kieu Gusti ya Allah. Astagfirullahaladzim. Winter yang gawe mah. Allahu Akbar. Anjir. Urang gawe mah. Anak setan. Atuh aing setanan. Aing. Astagfirullah. Wah, urang. Asal abutin pesawat urang. Jam sabaraha ieu rek? Aduh. Pak urang teh digawe. Aing mah euy. Ieu nu si Dadang geus titah mungkusan cireng tadi. Alah kaberangan euy. Aduh, Gusti. Cireng tiara. Antap. Capek euy gawe teh. Pampana mah lain ku capek ku gawe na, ai gawe na mah. Ya badu nu nganyarekan wae. Kieu geuning gawe teh. Ya baga leutik. Nyarek iraha atuh kuring beunghar teh. Da kitu keneh geus ieu geus moal gawe capek urang. Diterepaneun teh urang sares sujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kasep. Aduh Gusti, nuwih da mah. Mah ieu lain gade. Capek kasep. Capek mah aduh Wadah nges janten di laharna atuh kasna minami gawe mah eueuh nu senang. dicarekan wae bieu ge uing teh. Kusaha? Oh kudu nuang mah capek uing gawe teh. Eta konsekuensina ujang ya dicarekan mah teh sepele. Capek mah emang capek, tapi kan kena orang sukses jang. Heeh, mudah-mudahan tapi da mah sukses kumaha gajina leutik. Apa namanya gajina leutik heula jang. Teuing pokona mah ratu gedean. Teuing pokona mah bukit jang. Besok moal gawe deh ya. Ih, ayo ujang. Hi, setan ieu kan. Kan sakedeung gadag teh. Itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ujang. Ya, geus beurang Gusti. Ya, jang hudang. Hudang geus beurang gara-gara geus teh. Sare wae Gusti, ya Allah. Ya Allah. Aduh, ganeng. Geura gawe deui. Apaan mau gawe atuh mah nih. Iya. Nah, mau gawe. Mau ngalir
capek orang mah. Gusti bagus. Terus bebeja dah orang gering bebeja mau gawe. Terus mah kalau kartu akhirat ini ka sawah ini kan. Iya. Naon deui? Selain kehidupan keluarga anjing. Geus itu ganeng kayak sobat aya geus ini tah. Aing ini ganeng. Apa yang mana ya? Oh iya ini. Aing mah kerja ngarek lieur curhat ka bebeb urang mah. Aing udah kering ya Allah. Kenapa dicarikan gua mau ngomong ini putus aduh. Aing gede itu dah. Aing begini. Selamat siang pemirsa semuanya, selamat datang di berita pagi hari ini. Kita akan menelusuri bagaimana ini ada mayat tergantung di tangkal pisang ya. Mohon maaf walaupun tangkal pisang tapi ini benar-benar kuat. Ada mayat ya, kita akan tanya-tanya ya. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Naon, Mang? Urang mah gabut. Ada. Dengerin.